Sayyidina wa Maulana Sultan Mahmud Syarif Hidayatullah Awliya Allah Ta'ala Kutubi zaman Khalifat Rasulullah sallallahu alaihi Al-Fatihah. Ya Allah, Gusti nuhunkeun kakuatan ti Gusti, nuhunkeun kasaktian ti Gusti, nuhunkeun kaajaiban ti Gusti. Kang bakal ngidung dudu isun, kang bakal ngidung Mbah Sunan Kali. Bismillahirrahmanirrahim.
anu muncul di jembul anu lebak di jenagara anu angkep di jelembur ngababak-babak kai puja ku di rumah karang tenan ku mental putih samyang capula lancar tetulus jeneng kai saka pamujaya kai marangi tukang dingin buyut kemasan jeneng buyut pangakar tetulus jeneng buyut pangakar jeneng buyut pangapuy tetulus jeneng buyut pangapuy anu jeneng kai sungging pelebangkara Sunan Purba, Sunan Jati, Nabi Kilir, Nabi Alias, Nabi Paras Kyai Purba Wisesa, Kai Saka Bangujaya, Kai Marangi tukang dingin buyut kemasan ayeuna nuhun idin keberkahan anak Nabi Paras umat manusia bakal meluasa wesi alam satu keping langit satang karat jagat syarat jagat pramudita bakal perwasa umat manusia bakal ditebang bakal dibumban bulu bumi jenengan anak mangrupa rongrong gogodongan atanapi kakayuan pangeran parantos janji utuh tomo walang sangit rongrong gogodongan hak makhluk nu aya di dunia tapi ayeuna pada hak makhluk nu izin keberkahanana bulu bumi bakal diperwasa bulu bumi bakal ditebang bulu bumi bakal dibumbang bulu bumi bakal dipahan besok bakal dihudang kenderi besok bakal dihirup kenderi bakal dikawinkeun tapal Adam dijenengan kenana atuh ieu raga rumah budaya Pasambangan Jati Cirebon atanapi raga kurungan iman nuhun idin kaberkahan anak Nabi Paras wonten hidung maksa ingkang kita kurai ngaran setan datang kudu pangaluan jadi sagara sakawasa kayu agung putih angin ngomong mati sampai sediban kawan dalam masa dengan tuntun raga aja kenang lara raga aja kenang pati urip waliasa kami sakitu nu kabyatur hidung raja atanapi ritual ngamikeun isi alam mutas diperwasa nu ditebang dibumbang ku urang sebab jeung amanatna atanapi jeung pituahna Nabi Paras turun tumurun ka Kyai Purba Wisesa isi alam ieu utas ditebang dibumbang dipaehan dihudangkeun deui dihirupkeun deui dikawinkeun tapal adat dijenengan genana upamina cek di dieu cek di kumulung kitu nya atanapi di Cirebon sebabna rompok atanapi rumah mungkin sami di dieu nya Pak eta Bapak Ibu para saderek sadaya eta nu kasebat ritual raja nah teras ayeuna dina ritual raja ieu memang aya dua perkara Bapak tadi seperti ngebuka isi alam atanapi ngabikeun isi alam biasana tabu 12 wengi eta dina kidung pamula atanapi raja pula ayeuna saparantosna dibankeun kidung pangraja urang teraskeun sadeacanna ngabuka lalakon atanapi ngabuka dongeng diteraskeun nya kana kidung rahayu unahan coba saurana semoga
teguh ayu luput tina ngalaran luput tina balai sakabe luput tina balai sakabe jeung setan datan purung pandaluan tandana wani miwahing wong panggawe ala gunane wong luput geni atamahan tirta mahing adotan anak kararah marik maguna duduk pansirna sakatahing larapan sami belan sakabe ngamapan sami mieu muda melasa simpan dulune saakehing deraja luput kadi kapuk dibanding mesi saakehing wisatawan satu galang tutup kayu sangamas sangar songgeng landak kueng lemah miring miang pagi kuning merah pangupakan meraksa kalir najan arsa miang sagar arsan teman rahayu kabe apang salira ayu ini deran kawidadari rineksa malaikat sakatahing rasul pada dia salira tunggal ati Adam utek baginda Isa pangucapna ya Musa napasna Nabi Isa linui Yusuf ing napas sumangke Nabi Dawud sawarana Nabi Yakub pamirasa Niwan jeung Sulaiman kasakten mami Nabi Ibrahim nyawana Idris ing rambutna baginda kulit iwak geti daging Abu Bakar Laksimil palung baginda Usman Sungsung Isun Fatimah Rinui Siti Aminah Bayuning Angga Ayub ing usuku mangke Nabi Nuh ing jajantungna Nabi Yunus ing otot mami Neraku Nabi Muhammad pamuluku Rasul pinayungan Adam sarak sampun papak sakatahing para nabi dadia salira tunggal biji sawiji mulai dadi apan pencar sawisi jagat kasamaka dening date kang maca kang ngamrungu kangan murad kangan impi dan sesembur salkini budak segesan sampun kesupe maring Gusti Masuci sabar lawan nariman aswadi seradak muka si bapak kang murba bisesa si pian gempani iman si anak pencaring zaman pangeran panatagama kang bisa ngerata jagat jirap saking derajat pangeran karya pemuda kang sulen sajodoning tulis kang uritan kenalalarang pating urip langgeng purba bisesa Yaisun kamu capakan pasangan bukahar Yaisun ngawulan desang hian bukti jeung langit apa wis mineng manusia maya sejatining kersa karne sajatining sidik amanat ablegana ratu ilang asmaju syahadat Allah Yahwa warang kalimullah bismillah tanpa kawitan syahadat tanpa wakasan Mbah Sunan Kali ke waktu kapungkur. Mugi-mugi kidungan ieu atanapi ritual ieu aya hibar pangdoan di Gusti Nu Maha Suci ti Tuhan Maha Kawasati Allah Subhanahu wa taala. Manawi ieu biasa kasaur gede. Sumakan.
Gapung mama geningan, gapung kena di pajau. Ayah nama Daun nona tukang dapurnya, daun nona daun jangkring, daun nona mata daun jangkring, daun ranggu, daun ranggu, boa-boa tukang dapur nu teu make kutang-kutang asalnya, boa-boa nuna migeri, boa-boa muda migeri ngabur dia salawasna, lamun dia salawasna. Marela yang gopal, yang gopal, yang gopal berjalan. Rek bela mageningan, rek bela ulah kapal. Kurang asiri